Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alladzi yathurun najasati salasun. Ari pirang-pirang najis anu jadi suci eta ya tilu. Al khamru idza takhalat binafsiha nu kahiji nyaeta di mana arak jadi cuka ku jenisna. Si arak teh misalna diteuneun atawa saking pulila berubah jadi cuka, maka eta arak jadi suci. Kumaha lamun arak anu dicampuran atawa diteuneunan cabe tuluy berubah jadi cuka, tah eta mah tetep hukumarana haram. Tuluy nu kadua nyaeta wajildul maitati idza dubigo, nyaeta kulit bangke di mana disamak. Kulit bangke dijieun samak seperti zaman baheula mah samak teh tina misalna tina kulit sapi, kulit meong, kulit naon. Asal hewanna anu dimulyakeun maka eta najis jadi suci, sok sanajan eta geus bangke. Bangke teh diarah kulitna tuluy dijieun samak maka eta jadi suci. Asa ulah kulit bagong atawa kulit babi. Tuluy nu katilu nyaeta wa masara hayawanan, jeung nu jadi eta hewan. Hartina kulit bangke anu jadi eta hewan teh kudu anu suci, anu bisa dijieun samak mah. Lamun anu dimulyakeun, lamun hewan anu diharamkeun, hewan anu teu dimulyakeun contona seperti anjing, bagong, babi tah eta maka teu bisa dijieun samak. Sok sanajan dijieun samak hukumna tetep najis. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.